Tah mangpang mumpung poe libur teh RT ngajak babarengan olahraga pagi teh nya teh hayu ceking teh jeung si Asila jeung lanjut si Ete si Aa sararea pokona nama pesirek ngilu urang kalemur ka ditu ka mama ka kampung babakan salam ti Cikalem jarak tempuhna aya lah 3 kilometer mah nya cek urang teh pokona mah nu penting mah di jalan pagikeun lah meh sehat mamah tuh keur leumpang mapai susukan deui tuh tepi we di turunan Dungus gedenya mapai kebon masih kene asri itu panon poe ge moncorong kenehnya kabut masih kene tebel cancangra da masih kene 6:30 ieu teh hayam oge masih kene kongkorongok tuluy turunan ieu teh di lemur Sinang Palahnya beh dituna lemur urang tuh kampung babakan salam nu aya kabel pajurawat tihang listriknya beh dituna tihang wifi ayeuna mah geunang geus aya jalur wifi nya mangprang pokona nama nu arek nga wifi mah tekung si Lila tehnya si Asila ge geus hayang buru-buru tepi heuh we sabar cekeng tehnya cu ayeuna tah tepi we di lemur ninina disampakeun tuang tekung si Lila tehnya tuang ngariung teh jeung sanguliwet jeung goreng asin jeung tahu tempe jeung sajabana samarukan kumaha ari ngariung jeung keluarga mah sok resepnya alhamdulillah masih kene ngariung kebersamaan jeung keluarga tos we sakitu teh nya tunggu video part selanjutnya.